Pamiarsa dina kahirupan urang sadidinten urang teu leupas tina paninggal batur. Upami batur ninggal tuladan anu sae, kalakuan anu sae anu dipintonkeun dina kahirupan urang, tangtos batur oge tiasa nyonto, tiasa nulad kana kahirupan urang. Aya hiji mertua anu kagungan prinsip anu kiat, prinsip anu sae, dugikeun ka minantuna tiasa ngiring, tiasa nulad. Padahal kawitna kasebatna minantuna urang kafir. Ieu carios Ibu Rut sareng Ibu Naomi. Ibu Naomi maparin tuladan nu sae dugikeun ka Ibu Rut gaduh patekadan sapertos kieu, tapi abdi bade tetep ngiring ka ibu. Patekadanana Allah ibu janten Allah abdi, bangsa ibu janten bangsa abdi. Hayu pamirsa urang mintonkeun sikap anu sae, sifat anu sae, tuladan anu sae supados tiasa tepa ka batur, batur tiasa nulad, batur tiasa nurutan kana lampah urang nu sae. Gusti Yesus ngaberkahan.